Wing, regepkeun ku hidup. Yen musuh teh lain wae anu bisa katenjo ku panon bonconong. Tapi aya musuh nu teu bisa katingali ku mata lahir. Kudu ku hate, kudu ku rasa. Ayeuna sembejeuna hidup surti. Yen musuh anu paling bahaya teh ayana di diri urang. Terus Wing kedah kumaha, Bah? Hidup kudu fokus. Hidup kudu apal ka diri sorangan. Kudu nepi ka apal kuring kana kurunganana. Carana, Bah? Bersihkeun hate. Nuhun, Bah. Atur nuhun Wing tos diamutan. Tapi Bah, kami zaman kiwari pangabisa nu kurang dipiboga teh asa kaangot teh, Bah. Ayeuna mah digede oge maot, Bah. Bade nu silat jago ku kumaha oge Abah. Salah gede Wing, mun aya jelema nu boga pikiran kitu patut. Silat lain ngan saukur olahraga bela diri, komok keur ngajago mah. Tapi loba nu bisa dipilampah. Di antarana diajar rasa surti, surti ka alamna, surti ka nu nyiptakeun alamna, surti ka lingkungan, surti ka diri sorangan. Nya eta urang bisa diajar ngejaga hawa nafsu. Nuhun, Bah. Naon anu salami ieu Abah hajakeun ka Wing. Wing janji, Bah, bade diamalkeun. Tur nuhun pepelingna, Bah. Bah, Wing nyuhunkeun Widi bade nepangan rencangan di kota. Oh gitu. Nuhun, Bah. Nya atuh hati-hati Wing. Assalamualaikum, Bah. Waalaikumsalam. Wing, catat dina sajeroning hate hidup. Cadu, moal, jeung ulah boga musuh. Sabab silat lain keneangan musuh. Nuhun, Bah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Capung, mana jatah aing? Jatah naon atuh kan? Jatah naon, jatah naon? Jatah mana jatah? Burung. Ah, mau balesang. Aduh, Pong. Capung, Pong. Aya naon ieu? Mana balapna? Cicing maneh ulah kiluan. Ieu urusan aing. Nang mana ka aing? Ayo. Ribut jeung aing. Ya. Hei, ayo naon ieu? Ieu kan si Capung bumene jatah ka urang. Urang ditarenggelan kieu. Tah ku baladna. Ya. Wek nu boga kawasan di dieu. Sim saha wae nu ngamen di tempat ieu. Kudu setor kana we. Yeuh, maneh teh budak anyar di dieu. Montong pipiliweun kana urusan dewek. Tong hayang jadi pahlawan. Maneh wani-wani neugelan anak buah dewek. Punten, Mang. Abdi mah mung sakedar ngabela diri. Malihan mah anak buah Mamang nenggelan si Capung sareng abdi. Pung ini. Sangeunahna maka jeung rek indit. Beresan. Duduk. Siapa tonjok aing? Situ nangolok. Mana betul? Teu baralek. Ayo. Naon sih ieu? Kalangan beres ya. Kadiekeun eta tetopok. Iya totopong. Sangeunahna wae marentah. Teu apa? Eta pamasian pun Bapak. Pun bapak. Lu kieu bae pikareus. Yo. Ngajago nya manehnya.
Astagfirullahaladzim. Wing, catat dina sajeroning hate hidup. Cadu, moal, jeung ulah boga musuh. Hampura abah. Uing tos ngalanggar janji. Wing, Bah, hapunten bah, hapunten uing bah, uing tos ngalanggar janji bah, hapunten uing, hapunten bah. kunaon si lain kebisu nikolat amanat apa? Budang Wing, budang, lawan abah, lawan abah, lawan Wing. Tolong kodene nama manyu batang kalu putim borok kojarung nama binawan tanam panjai mirik ko nama kiri batang Lain bisa kelawan jaman kebudayaan. Ayo kudakeun amarah si lain. Lawan abah Wing, lawan. Ingat Wing, tok ngagugu nafsu kenilakakeun batur. Sabab anjeun sorangan bakal cilaka. Pung, Capung, budang Pung, Pung. Sare wae, Wing, kemana wae ai maneh? aya. Ujug-ujug indit. Murang neneangan, tuan teh balik ka lembur. Tah korang tinggalin. Anter uing ke tempat mamang nu tadi. Mamang nu mana tuh? Mamang nu tadi nu gelut jeung uing. Mang koswara. Heeh, pokoknya mah mamang nu tadi. Pokoknya mah anter we. Ayo. Sing balik atuh pencetan teh. Nah, gitu. Assalamualaikum. Rek naon mereka dieu? Can puas? Mana yang salahkeun dewek? Yang nyiderakeun dewek? Punten pisan mang. Tina pala bahaya rumah uing anu lepat. Ya. Lamun marane ngagugu mah. Mua nepi ka kejadian dia kieu. Jalan ah. Ah, dala. Bisa jadi narurut. Bisa jadi mere bagian. Man marane anu pedegong. Pang-pangna. Aneh, asa cuma kopisan. Ya. Saumur hidup. Wek. Can pernah dilelecek budak di tempat jam aneh. Aneh gitu mang. Naon? Memang uing anu lepat. Rumaos uing tos ngalajur nafsu. Uing teh tiasa ngendalikeun amarah. Uing nanda dihapunten mang. Tapi mang, mamangnya campah kana ieu totopong. Sedengkeun totopong teh mibanda aja nu kalintang luhungna. Mang, ieu teh warisan budaya leluhur urang.
lamun mamang aku jadi orang Sunda, tos sabadina mang. Kudu mupusti tur ngamumule tali paranti lulur urang kalayan hade. Lamun teku urang rek usaha deui. Emut mang. Uing miharep ti ayeuna kapayun. Mugia mamang tiasa langkung wijaksana. Hiji sinatria mah mang. Moal dugi ka ngarugikeun nu sejen. Sifat sinatria mah mang nyaeta hiji manusia nu bisa nungkulan hawa nafsuna. Cag, simkuring semetieu. Simkuring seja amitan. Sakali deui uing nada dihapunten mang. Assalamualaikum. Yang nuhunnya geus ngalingan dewe. Sawangsulna. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ke mana? Alah, mah tong ka Bali kan. Kang, saha eta Kang? Eta teh si macan, yang warna bayaran. Kuring di titang juragan. Turuan si macan, balas dendam ke baturan maneh. Bantakeun nya. Jawab dewe. Geus balung na balang timur jeung si Uy. Kuring geus di dieu. Pungkaskeun we ayeuna keneh. Hirup atau paeh. Aing mah. Kalau ini tadi jawab dewek apa? Karena adat si macan. Mana bisa celaka? Sok ini. Si macan mah. Dewek jeung hareupanna. Bios mang. Ingat Uing, silat bae keur keweweun deui. Tapi silat keur keweweun diri sorangan. Nafsu nu teu hade bakal jadi tamiang balik ka pitis. Bakal balik deui ka diri sorangan. Tuturkeun hate nu bersih, nu antukna kabeh bakal kacanggem. Si lain bisa wae main aing. Tapi naik si henteu.